Terus saya ngadenge unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ke batur ka masjid. Haju budak leutik tah deuleu budak leutik. Sial beunangan cak diana. Budak letik takbir aing jeung bos sabar duit cak hatenya na ieu aing digaji aku bos goblok teh caknya na bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau sholat dulu cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa terserah bos caknya teh digeblukeun lawang nyana ka masjid ceurik Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah. Ironi aya budak leutik bebelajar puasa umur 5 tahun kuateun aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa budak puasa begitu dibere kunyana tah es bonbon ceng ya sum mung kuda mah puasa kulam siap puasa geus sakola encan karak endeu ke tahun ieu puasa berarti umurna ka karak genep masuki genep siap puasa emang bapan teu ngomong sia juga aing jalan teu puasa umur 40 tahun aya teh jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas bae telas teh daek puasa barang neuleuh budak puasa masyaallah mulai babalik hatena budak leutik bae puasa aing teh langsung nyana ka imah ceurik cak majikan naon ka ceurik kakak deuk puasa kakarak ayeuna bae ngomong heran anu papa puasa masa negaledek sing jaleger lah ngomong gitu sih atuh mah nyam kakak puasa emang di mana mimitina ya yang puasa ente lah yang puasa apa yang puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana sehatan rajaban kiai ti mana-mana mulu dan teu tapi ku budak leutik pernah terjadi kapan lebaran nyana poean lebaran ditugaskeun ku bosna ti ka Surabaya ti dia ti pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon nyana di jalan ka Cirebon memeh Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah deuk ka masjid. Terus saya ngadenge unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ke batur ka masjid. Haju budak leutik tah deuleu budak leutik duaan. Make baju putih, make samping, dituturkeun ku bapana, di dia aya sajadah leutikan, malah aya sorbanan. Lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate. Barang lu budak leutik, berangkat dijalankeun Allahu akbar, Allahu akbar. Teu capaya tangor Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sial beunangan cak diana. Budak leutik bae takbir aing jeung bos sabar duit cak hatenya na ieu aing digaji aku bos goblok teh caknya na bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau sholat dulu cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa terserah bos caknya teh digeblukeun lawang nyana ka masjid ceurik karena sehatanku budak masyaallah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem aya nu ku kiai, aya nu ku ustad, aya nu ku santri, aya nu ku babaturanana deui. Babaturanana datang ka dinya. Tolol sia. Lebaran si babok goblok beureun. Isukan jeung aing bareng mabok. Bari lebaran. Karena sehatan ku batu oge nya tuh. Lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae. Isuk berjamaah jeung aing.
tolol tuh budak. Tapi eureun kan berarti kan karena kesehatan eta. Iya ku babaturan loba tak karena kesehatan ku budak leutik. Masyaallah. Aya jelema teu boga anak. Teu boga anak 15 tahun teu boga anak. Rumah tangga 15 tahun teu boga anak, imah akring, mobil mewah. Geus puguh kadaharan jeung pake wageus teu kacaritakeun. Tapi kan di imah sepi nya na teh. Biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana. Kahibur ku pamajikanana leumpang dan lain sebagainya. Jeung pamajikanana bager. Tapi ketika neuleuh bapana, di kota mah di kota teu daek kana kesehatan. Islam mah kos kitu nu iman mah. Ka toko teu kana kesehatan, loba budak di restoran teu kana kesehatan. Tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid, budak ditungtun, nah sapira budak nyana ngerenyet hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa mangmeulikeun budak, ketika di toko bisa mangmeulikeun budak, ketika dahar aing bisa ngajajanan budak. Tapi ketika keindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua. Naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu ieu teh hiji jeung dua aja kieu daek dicandung terus teu daek dicandung ieu mah wassalam naon ieu naon. Aduh kakak teu kuat jasa Jumah neuleuh budak diiringkeun ku bapana luis jasa geus diluis-luis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana ka hareup nyanana di tukang sanggilang bari jeung lalagaan unggal Jumah eta teh neuleuh pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak teh mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis. Atau ikan goreng mah kakak mau boga anak sebab sepaneng terus. Talamun awewe na anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran. Pantimbulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dek di kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh jah urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh ka. Dan ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung. Asana hipu teh hipu gitu tah. Masyaallah. Ieu mah boro-boro eta gering. Aju urang ngomong. Neng atuh janeng atuh ieu mah jawaban muriang. Tah ieu mah atuh aya bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering. Aju kumaha atuh? Ya atuh aju kubahasi pikiran neng ieu. Misalna ieu mah terek di kukumah ieu neng tetep neng pemajikan kakak kan ieu neng pan kakak sehat ya kelek pae dirinya bisa pae tah dirinya tah diomong kos kitu tah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebel semet dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese tah nu gering we hese oh mun tah teu boga anak mah sakeuna geus ka anterkeun bae kula malah padahal terproduksi kan eta hese tahu we hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan pangka kula geus ngomong tahu mah dicandung aja nilai ditunda dina Quran malah lain 2 opat ka parang sana kumaha meureun kula ge hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk sugan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awe teh sial teh kieu sial biasanya aing mah moal ngaji sanu nitah ngaji ka dieu cak aing ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh Masya Allah karim nah ieu tokoh nomor kaopat sehat beda jeung tokoh mah kan nu sehat kadang teu kuat ieu mah sehat berarti lalawanana ieu mah gering mariam tah ieu mah lamun aya jelema gering teu kewajiban puasa komo ngagoler mah di rumah sakit diimpus atuh deuk kumaha puasana boro puasa pokoknya nahanan panyakit ge parah
gering ya mah teu wajib puasa teu wajib sebab Allah nitah ibadah henteu kudu ngarusak awak sakabawana ku awak bae ibadah teh ulah sok aju maksa-maksakeun datang ka gering datang ka rusak awak ulah sakabawana masya Allah ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu Qur'ani eta ibadah nu aslina. Kaopat nomor kelima wa yaqamatun teka mamana cicing di imah Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan tuh nyaba ka mana-mana wajib puasa ketika Ki Zaid nyaba ka Bandung nyaba ka Semarang nyaba ka Yogyakarta teu meunang teu wajib puasa ai endek mamangga bae ngan dimeunangkeun gitu ngan dimeunangkeun buka Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat ka Bandung na dek naon nagih ka Bandung na dek naon silaturahim ka Bandung na dek naon gilir ka Bandung na dek naon dek nonton Persib teu meunang mata nu terakhir mata jadi menang ninggalkan puasa kulantaran saparieun tawil biniatit tarakhus niat gawe kamurahan kuari keur carita Abdulna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo ziarah sunah tapi ngamenangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo eta teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente lamun ente madarat ku puasa buka lamun ente teu madarat ulah buka jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat madarat jeung teu madarat nah lamun nu madarat abdolan kene buka lamun teu madarat abdolan kene puasa tinggal gitu bae dirasa-rasa ngan ieu mah cenah teu madarat ge deuk buka bae masalah sanajan teu madarat ka awak nu mantak teu madarat naik mobilna baby ben Lexus AC-na ge pohara boro-boro di jero dual di luar ge geus tiis pohar teh AC karena di luar ge geus tiis komo ka jero teh aju diuk na ge deuk kumahanya na bae deuk pedak bisa deuk tungkul bisa deuk doyong ge bisa deuk nangkarak bisa geus geunaheun we supir aya deuk SPG di jero mobil eueuh masalah berangkat di pasar Kemis ka Surabaya masalah teu aya darurat teu aya madarat teu aya bahaya bae berangkat ka Surabaya ceredek buka bae masalah etalah kamurahan sara ulah besi kumaha-kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang ka nyalahkeun Allah aing embung cak Allah kudu disalahkeun ku sia gara-gara puasa gering cak Allah aing kudu bae tah aing embung dikitukeun aing nu maha nyaho aing nu mere ka sia tanaga hirup matak lamun teu kuat bae bebeja masyaallah tuh gitulah jadi syarat sahna puasa 4 syarat wajibna puasa 5 kuari rukunna arkanuhu salah satu asya rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin niat nati penting kudu unggal penting niat unggal penting di mana mimitina ti mimiti guru datang ke fajar ialah waktu niat ai mahalluha tempatna niat bol hate tempat niat jadi sanajan teh diomongkeun hate niat jadi daripada diomongkeun hate teu hadir kana puasa teu niat di jero hate teh jadi ngan afdal nama nya hate niat nya lisan ngucapkeun
kumaha niat teh niat mah cukup bae sakit nawaitu sauma godin niat kaula puasa isuk cukup sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu sauma godin min Ramadan tak sakitu tak cukup tak pangsa etikna niat sakitu nawaitu sauma godin nawaitu sauma godin min Ramadan geus sakitu niat kaula puasa isuk di bulan Ramadan geus sakitu isuk kula puasa di bulan Ramadan jadi geus sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan ai santri mah dek godan dek godin malah nu nyalakeun mau aja jalan ngaji alamun itu mondok arah ya urusan godan jeung godin bagi ribut di lembur isi godan tak godin lah isuk-isuk keneh dek godan tak godin godun gak masalah watak itu bahasa santri mah puyeng bahasa santri langsung geus bae nawaitu sauma godan nawaitu sauma godin nawaitu sauma godun nawaitu sauma god masih godain godin gusia deheman godan dehem godun dehem ya otomatis god kumaha hayang sia godun godan godin kumaha sia nawaitu sauma godin min Ramadan cukup mun hayang sampurna sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi Tanara kieu supaya sampurna urang ye nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar masyaallah itu sampurna ta sekali deui nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi kabeh ta di GR gede dopat-dopat ribut nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana wala ramadhani ngaji di Cilongok ramadhani wah ulah ramadhana ramadhani ramadhana teh ramadhana dorok tamah kajian gua ente aing mengajar Ramadan nih geus ulah parwasa lebut Ramadan aja teu puasa atuh deuk masih sia-sia tuh Ramadan aing atuh Ramadan nih atuh geus beres cuma kalau ulah parwasa moal sih Ramadani teh eta karak sampurna niatna kulantaran tempatna di jero hate pada maghrib langsung bae besi po nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala eres kadengnya enta ku keluarga boba niatnya emang langsung kuari tak kasaksian kan Gusti satu abah isu geus puasa jasa geus niat salat maghrib encan karak adzan dong geus niat puasa hebat jasa teh macam apa salah tuh salat makan malam deui nya ye kabehan pemajikan anak abah besi poho ye lantaran abah mah pan heesna lain lalagaan keblok ya kan jam 9 teh beri dahar malam nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala ambo batung kebe sahur besi teh udang beres jadi bae tah aya nu ke salat isya usolli fardhu isya Allahu akbar nya ngamakmum bari ngadagoan imam babacana ngel teuing imam segala sabihi segala ya imam tunggu lain khususnya rekaran imam niat baik ceknya di jero hati jadi tak niat di jero hati ke sholat jadi atau jadi nges beres atau gedeng beki dek sare niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri jadi niat di jero hati udah kumaha bae jadi keur leumpang keur diuk iya mah keur di luhur beteng keur di luhur beteng ya nah berarti munggah ya milu munggah teh wajana keur tengah-tengah
nyala sosono jeung pamajikanana inget can niat pemajikan apa ngambeten amat dihijikeun jadi Masya Allah. Jadi ini kumaha bae nu penting ulah kaberangan beres. Bahkan sunnah cek Syekh Nawawi ditambahan ku imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi kurang hayang sampurna dituduhkeun ku Syekh Nawawi tanara seperti gitulah niatna tengah-tengah kumaha lamun aya jelema sahur teu ngomong naon di jero hate ge teh niat puasa milu sahur doang haju isuk-isuk nyana kos nu puasa teu jadi sahur mah sahur ge teu niat puasa teu jadi naon bedana jeung milu dahar ka mah tuh sahur nganti niat puasa terjadi tambah kos gitu mah kumaha lamun ge siang kunaon sahur mantak sahur aing besi isukan leuleus eta bahasa mun isukan leuleus eta kan mengarah kana puasa tah sia kunaon eta mantak sahur mantak dahar gede amat isuk besi leuleus tapi henteu kieu di jero hate niat kaula puasa isuk henteu ngan kitu dah besi isukan leuleus eta ngaranna niat ngandimni di jerona okos kieu segegeran apa sahur besi kaberangan tah eta kan di jerona niat puasa kan berarti segegeran apa tetep eta sahur besi kaberangan aing yaitu geus tarhim di itu besi kaberangan sih gede amat nyukna ulah loba omong ai besi kaberangan ulah gede-gede ieu mah aya jang nambah sagala teu lain besi kaberangan tah mah nah eta aya bahasa besi kaberangan berarti di jero hatena mah aya teteh niat puasa sah bae teh mah kos kitu mah sebab aya tadi jero nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun anu ngabatalkeun kana puasa timimiti pajar datang ka guru ieu ngaranna puasa ninggalkeun dahar nginum jeung jima tah rukun puasa nomor kahiji niat ti penting unggal penting niatna teu meunang dihijikeun nawaitu soma syahri kulli kulan niat puasa sabulaneun teu cukup kecuali Imam Malik mah menangkeun bahkan Imam Hanafi mah Imam Hanafi besi ndek diat ti beurang ge masalah kos puasa sunah Imam Hanafi mah niat ti beurang masalah subuh jan niat bae subuh babari Imam Hanafi mah Imam Malik mah sabulaneun niat kaula puasa sabulaneun geus bae teu diat-diat ka dituna Imam Syafi'i mah tetep kudu niat unggal penting niat unggal penting teman-teman tuntunan ulama-ulama di Banten asal mantas tawara taraweh kabeh ngarayung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi eta bagus tah baheula teh wali-wali di urang teh nungtun ka umatna ka jamaahna beusi poho mantas taraweh bacanya aya anu henteu meunang inget niat deui tas maghrib di atas isa niat barang tas tarawih niat deui DKS niat deui loba teuing niat teh mah parah niat deui beusi cara-cara beusi teu jadi was-was tah mah kos kitu mah itu cukup sakali lihat nomor kedua ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun kana puasa min usuli ainin liman padin maftubatuhin min jawabin tina kadatangan ku benda ku ain kana bong bolongan nu terbuka datang ka jero beuteung ulah kaasupan ku benda naon bae bong bolongan nu aya di awak urang geus puguh sungut geus puguh irung mata ceuli ihlil
dubur ulah kaasupan kunaon bae mantak sing ade mantak sahur jikat gigi besi aya itu cehil kolot papan kolot bohon tona geus gurung dahar jeung daging anu nyelap di dieu tah barang jam 9 di kieu-kieu kok cenah daging keceruk segede jempol lumayan klek batal tuh sia blon aki lain lumayan alhamdulillah cekeun tambahan dan tenaga batal wa in qalla eta deui segede jempol imas sain setik kasim simatin segede bijen leutik segede sireum ateu atawa tetes banyu tetes cai batal hiji nomor kedua min istiqatin ngahaja utah ai tadi mah ngahaja kaasupan ku benang ngahaja mukhtar ku ari mah mun teu ngahaja ieu mah teu ngahaja poho berarti teu ngahaja karyawan balik di pabrik ka imah heula istirahat bari ka imah cakeuna ieu istirahat aja bulan Ramadan dia lumayan sajam yeuh datang ka imah di jalan naik sepeda poho asa teh lain bulan Ramadan langsung ke teko ih seger liwat lah ngan deuk diuk neuleuh ka meja jengkol ngora ya kene masyaallah jeung lauk tembang mantep biasa lumayan cek kene ieu beres di dieu ka pabrik ge seger nyiupnya nu biasa sapiring 3 piring blak beres dahar jeung sambal ngerokok beak 2 batal nginum deui blak beres ge masyaallah ih ai puasa ya Allah ya Rabbi poho Gusti ya Allah ya Rabbi abi lain lalagaan poho Gusti teu batal geus mah mending ngadoa deui Gusti budak-budak anu ngalpoe di mere poho geus bae masalah ya Allah poho mah ulah kieu bae keur dahar teh beres sapiring nambah di aya pemajikanna kak keun dahar ih poho caknya padahal henteu geusan hade teh geus sapiring jeung ngabegas tambah hanya Allah lah nu maha uninga nyanggakeun sadaya-daya cara rek poho-pohoan mangga ndek henteu bae gae da urusan diri urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua ngahaja utah ngahaja man zara'ahul gai galabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada jelema anu memang kalindih ku utah naik mobil utah tengah haja teu batal puyeng 7 utah tengah haja teu batal tapi wa man istaqa'a fal yaqdi jelema ngahajakeun utah batal utah teh ya ti jero kaluar batal ngahaja-haja kumaha lamun kieu bae aing naik mobil bae sebab setiap naik mobil kan urang kampung masuk mabok asal urang kampung kajahoan naik mobil mabok eta kampung eta geus hese teh penyakit tahu nggak penyakit itu bisa diobatan ku dokter kita mah sebab penyakit kampungan teh mah aing mah hayang utah ye naik mobil we ngahaja naik mobil teh ngahaja hayang utah batal sebab ngahaja deuk maksud hayang utah batal mun kieu mah urang ka ditu ka mana ka Bandung embung lah kunaon emang sok utah henteu moal HSB geus di jero henteu maksud kan utahna datang ka Cengkareng geus puyeng nyana dunia muter teh henteu sih cek sia dunia muter tanda tuh cek aing mah muter ya waduh moal aja sih puasa teu kebel ya utah henteu
teu bahasa ulang aja. 2 katilu amin idkhali kullil hasapati aw qadriha min faqidiha ngasupkeun sakabeh hasapah nu aya hasapahan ngasupkeun hasapah teh gegending mun cek bahasa kuari mah helmna di bobogaan lalaki teh aya helman gegending disebutna bahasa Arab mah hasapah ta eta teh diasupkeun kabeh sahasapah kabobogaan awewe rek nu halal rek nu haram ta eta batal kumaha cenah ieu mah kieu mun setengah doang nah naonna tuh kagok-kagok sia aduh ente mah setengah bae setengah ieu malah ku sono-sonona ka pamajikannya ho bulan Ramadan moal diteruskeun ieu mah ku sono doang mun cek urang mah muqaddimah pendahuluan jadi engke dilangsungkeun emang ke atas beuting setengah doang teu batal ya setengah doang teu batal setengah doang tret pisan cek pamajikan nanaonan kan teu nanaon lalagaan deui mah gitu bacem-bacem bae aja pamajikan anu kagok-kagok paka ulah sok nang tangan kitu eta setengah doang teu batal mun sahasapah batal aya jelema perang sanggeus perang katembak hasapahna eueuh jadi katembak ai batangna mah aya ngan hasapahna eueuh ta ieu ukuranana kumaha ieu nu batal jeung teu batal teh na ukuranana ukurkeun ka hasapah nu aya sagedenya jelema sagedenya hasapahna sabaraha senti ternyata hasapana 5 cm nyana ge 5 cm geus mun nyana ngasupkeun bobogaan 5 cm sapaheun nyana berarti batal mun kakarak 2 cm 2 cm setengah can batal itu ya dikira-kira atuh kumaha sia bae teh mah urusan sentianana mah atuh coba bae kudu sia di sentian ku sia aduh masyaallah kumaha awewe aya anu wati lalaki aya nu mautuah nu diwati wa amal mautu fayubtiru bi dukhalil ba'd awewe mah kudis asupan setengah hasapah geus batal lalaki mangasupkeun setengah hasapah teu batal tapi awewe mah ku kaasupan setengah hasapah batal sebab setengah eta geus kaasupkeun kana jawab jero eta setengah teh nu mantak nyana lamun kieu sing hade ngisangna sebab eta mah pan saeutik we ka jero katawa jero na batal tah mantak lamun ngisang awewe rangda sing hade ya deh mantak beda ieu sebenarnya rangda teh rangda parawan jeung rangda nu boga anak beda lamun parawan sasadar kieu beda tapi lamun rangda mah wer rangda eta jadi urang nyaho tina suara kieuhna gitu tapi lamun boga anak wah tetangga ge nyahoeun gadeng mah teh kieu eta boga anak berarti nah sia macem-macem ieu mah keur carita kaasupan ku setengah awe mah tetep geus batal. Nah ieu bagi anu eling keur puasa tur ngaaja ikhtiar dirina teu bodoh deh. Kumaha lamun teu inget pamajikanna teu inget salakina teu inget balik di pabrik pamajikanna hes teu make calana ngongkong apa jadi poho wey dunia teh poho bae geus neuleuna kadinya bae geus langsung kaos dibuka sakumaha tinju bae brak
atau pamajikan ge teu pohoan ieu sarua geus beres Kak. Aduh ieu urang pan lain bulan Ramadan ya orangana masyaallah urang dibere poho ku Allah yang ngadoa deui mudah-mudahan isu pohoan deui poho masalah anu bahaya ge lamun teu poho pertengahan begitu jana brek tak kadinya kakara ke 10 menit nah ingat Kak orang berpuasa cabut enggak cak salah kira waduh alhamdulillah sih alhamdulillah ngan ieu waduh ganggarateun ieu urusan tawa persis okos anu tasahur deuleu jam lumayan aya keneh nah ngaran ge pengantin anyar der bae jeung pamajikanana sugan kaburu cek cenah karak ge main setengah Allahu akbar asal direnggenkeun batal sia teh begitu gada azan nyana ngahaneng bae kaluhur teu kahadap teu batal atuh sia atau keur majeulna tah setengah pas Allahu akbar didedetkeun batal tamang geus bae begitu gadenge nyana Allahu akbar nantong buriang badina eres kunaon maka burang badina adam isuk deui geus teu batal masyaallah atuh bareng sabarangan da kos itulah Sayyidina Ali mapan Sayyidina Ali mantep ja seperti nama kumaha Sayyidina Ali lantaran gagah jana mah jam contoh ka urang pan begitu nyada asar neula awewe hayang geus ngahareupan pamajikanna Siti Fatimah kieu bae geus kanyawan galagat ku Siti Fatimah teh lain deui ieu salaki naon kan teh naon yang kira magrib maju naon korma eueuh naon eueuh henteu kudu pake korma cek nya teh urang buka langsung atuh beres tas azan Allahu akbar ari ka jero jadi nya mah bukana Allahumma lakasumtu jima wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jima bisi aya nu deuk nurutan Sidina Ali atuh masalah masyaallah karim tah kitu atawa dipaksa ieu mah ai tadi mapan eling ieu mah eling ngan dipaksa jima sih jeung pamajikan mun teu jima ditembak sia ku aing ye naon imah ayo haji mah dipaksa tak eta teh lamun teh mah bener teu jima bakal ditembak ya masalah teu batal puasana ai dipaksa mah ngan teu meunang ku nyana dituntun ai dituntun pan berarti lain paksaan tah mah ngahajanya anak jadi kudu nu maksa nu ngitung-ngitungkeunana atuh lamun pamajikanna goyang biasa etik batal pamajikanna atawa salakila anu rada dikitu-kitulah etik lah batal aing mah maksa ge ngasupkeun lah kikituan mah urusan siapa tah mah jadi lamun dipaksa teh mah kudu tet asupkeun kudu cara ricing bae caricing pan sia cicing mah dipaksa ieu nah kakarak dibaenkeun kudu maksa tah eta mah teu batal tapi lamun aju dipaksa tah aju nyana nu main ye eta mah kikituan mah pan aing mah teu maksa cak nyana maksa ge aing mah jimana ngeterusan mah pan tah urusan sia batal datang ka dinya teh agama panjang caritana duh masyaallah atawa kakarak asup Islam anyar si Teguan asal nama budak kuari lantaran bergaul bae jeung kiai matria si Teguan teh lantaran terus bae dibelian ku pasantren ku majelis taklim ku pondok akabelah dina meunang hidayah asup Islam kuari ngaranna Abdullah Teguan duanya na dihijikeun kakarak ge saminggu asup Islam puasa Ramadan biasa bae isuk-isuk gak goreng sangu jam 10 nya nama tujima jeung pamajikanana biasa kanyahoan tanggal 28 Teguan puasa enggak puasa puasa bagaimana ya enggak bagaimana enggak makan enggak minum kalau setelah makan setelah minum ya kan gitu amat sih
Setahu saya mah pokoknya habis makan habis minum kesononya jangan makan jangan minum karena udah kenyang, itu namanya puasa. Ya si Tegwan. Terus lu apa sama istri juga kalau bawa tuh saya menyengklak aja. Aduh. Mah Tegwan melantaran encan ngaji jangan mata dihampura kos itu teh jaon panjang ira ngaji kana. Bodona ma'zur lantaran anyar asup Islam. Malaya sih ayeuna mah nyarah we. Sebab informasi radio, televisi, wah, geus rupa-rupa media geus aya kabeh. Hese nyaritakeun bodo ma'zur teh. Nomor katiluna soim teh nu puasana termasuk kana rukun. Lamun eueuh nu puasana deuk saha atuh. Ieu rukunna hiji niat, nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun, nomor katilu nu puasana. Kuari rek nyaritakeun nu wajib kifaratnya wajib qada nya wajib kafaratna kafaratul uzma yajibu mal qada lisaum wajib serta ngodoan puasa al kafaratul uzma wa tazir alaman afsada soma fi ramadan yauman kamilan bijma'in taminasimin bihi lisaum zaid puasa jeung pamajikanana di bulan Ramadan kuari di tengah-tengah puasa kijaya jima tengah batalan heula ku nginum ku dahar atau ku naon bae langsung bae di bulan Ramadan jima nyana tah eta di sampingnya na wajib qada oge wajib kafaratul uzma. Ya kasih ada nu mantap kita bulan Ramadan. Kiai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta'itsqu raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba nu mukmin. Oh di urang mah lamun fa in ajaza wajaba shaum syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh puasa berturut-turut 2 bulan asa teu bisa wajib it'amu 60 miskinan wajib mere sedekah 60 miskin likullin minhum mudun min ghalbi kutil balad al mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna sakmud atawa saliter bahkan dibarengan ku pakaian nu wajar jang nyana leuwih afdalna baju samping jeung kopea eta maksud tanambah jang kaabdolanna hungku. Jelema sahabat bebe jaga kangjeng Nabi. Duh, cenah kangjeng. Kunaon? Aduh. Kunaon? Aduh, aduh kunaon? Abdi jimat. Oh, jimat tuh masalah. Geus we merdekakeun. Wah, baru-baru ngamerdekakeun abid cek eta tuh. Aduh, duit teu boga non teu boga. Puasa bae 2 bulan sakangjeng Nabi tambal atuh 2 bulan kudu berturut. Boro-boro 2 bulan ieu karek saminggu geus teu kuat cek ya. Boro 2 bulan gitu deh kula mah gede jasa syahwat cek ya teh. Geus atuh sedekah 60 ka miskin. 60 bawa deui nu miskin aja kula atuh dahar bae ku sia kabeh. Nuhun atuh Gusti egos kitu mah. Masya Allah babari jeung kangjeng Nabi nu hese naon geus nikmat bae urang boga Nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jagalah di bulan Ramadan sing hade bisi urang kajeblosan. Selanjutnya tetap jelema wajib qada cuman ieu mah wajib neruskeun puasana. Qada wajib tapi terus puasana wajib neruskeun mun teu terus berarti double siksaanana. Hiji puasana pi Ramadan di jero bulan Ramadan. Ngahaja-haja buka di bulan Ramadan puasa Ramadan ngahaja-haja bukanya na. Eta teh di samping wajib qada wajib kudu imsak teh ulah
dahar minum setelah eta imsak we kos puasa mentek lamun di negara Islam maka ditangkap nu teu puasa teh ditangkap lantaran ieu wajib imsak manehanana tangkap di urang ge ditangkap basukeun ka polsek makan bersama beres guys. Iya wajib ditangkap teu beunang berkeliaran mantap ke masyarakat di urang teh peduli sabener nama aya warung betul jelema da araos ya tapi pemerintahan teu peduli kan di urang. Nah urang kan ieu boga pemerintahan seperti kieu disebut betah teu betah disebut teu betah-betah ieu kumaha sih kiai gitu bae tah mah disebut teu betah atau betah disebut betah teu betah sebab bertentangan kudu mah tangkap teh geus teu kudu hese-hese deui polisi di mana manggihan jelema nu ngarokok tangkap cokot rokona sikat ku polisi beres ge polisi di kamar rokok sorang nu nyaho harese di negara urang hese sebab daun undang-undangna lain Al-Qur'anul Karim undang-undangna undang-undang Belanda di urang mayoritasna muslim mukmin tapi undang-undang negarana lain Al-Qur'anul Karim lempang urang ka lipo kos lain bulan Ramadan bae lempang urang ka kota kos lain bulan Ramadan bae pamarentahna biasa bae polisi abri biasa bae geus puguh masyarakat mah resah sabenerna mah di lembur aya nu ngarokok teh tetapi kan eueuh nu bertindak di urang wajib ngodoannya nah di samping wajib ngodok wajib imsak temenang kulantaran wajib imsak andai kata di negara Islam ja wajib imsak teh mun nyana keluruyuran ngerokok nginum tangkapnya amankeun jol bae nu masang kabel listrik urang Cirebon keturunan Susari Hidayatullah masang di Cikupa tadi bulan Ramadan dahar di sisi jalan nginum di dinya ngarokok di dinya nu ngageing-geing biasa bae geus sieun urang teh dakwah ngadakwah nu kitu bae geus sieun geus sieun besi gelut urang teh tah lamun nya mah jago gelut di dinya tah bawa golok ka dinya tulak cangkeng goblok sia tolol urang sia ngarokok bae bulan Ramadan bego sia datang kadenya gegedena gengna hehehe mau coba-coba ya udah punya guru berapa di situ aing mah pae ge kajeun lantaran aing mah ieu keur dakwah udah enggak usah begitu bukan negara Islam di negara kita mah demokrasi ayo mau satu-satu apa merempugan jangan begitu payah tahu jawara kos gitu kudu langsung ayo sia ayo bari mundur ayo nya ge serius jadana tah lamun bener mah jago cimande hareupan tah urang didinya bae nagok guys jangan merokok selama ada saya di sini enggak boleh merokok ya geus tagogan ku urang nyaho coba bener jawara gelut guys pokoknya jangan orang kan teu bisa kitu lantaran di mana orang gelut meupeuh geus lain make hukum Islam dibawalah ka polsek urang nu salah lantaran meupeuh ti heula sekan urang penganiayaan nah iyalah lamun lain negara Islam mah geus serba salah bae kadituna hirup nafsi sia-sia aing geus sabodo sia geus aing mah aing bae justru lawan sababna lain teu wani loba nu gagah mah eta ketika diangsongkeun ka ditu pan urang salah urang nu dielehkeun sebab nu ngalindungi negarana lain make hukum Al-Qur'anul Karim urang betah di negara model kos terus urang teu betah atuh ayo kumaha urang nya negara mah kumaha urang rakyatna perangan urang perang bae lah urang guarti atuh los lah jarang geus kos kieu atuh hek bae ieu diserahkeun ka urang kabeh diserahkeun ka urang sebagai rakyat bae Masya Allah mantak urang bloon teuing si urang ieu termasuk bloon wah cuman urang bloon kieu nepang bloon urang ngomong naon sia
Nomor kedua, latarikin niat lailan fil fardi tadi wajib rukun puasa teh kudu niat tunggal penting ai praktek ieu mah teu niat. Berarti kan status saberang teu puasa lantaran pentingna teu niat. Sanajan nyana beurang teu niat, tetep bae kos kudu kos nu puasa bae, engke wajib qada. Nya wajib qada, nya poe eta tetep teu meunang dahar nginum jiba teu meunang. Rugi nu mantak. Tilu alaman tasahara zonan baqa'al lail babana khilafuhu nyana sahur lantaran neuleuh jam dijeuleuk ku nyana jamna 3:30 terus bae nyana mah sahur dideuleuh deui masih 3:30 keneh we nginum ngarokok orenganan barang neuleuh kaluar kongkorongo budak geus aya panon poe ge mah orenganan geus jam 6:30 nyana di jero neuleuh jam nyana bae horeng paeh jemna disangka ku nyana lantaran angkeran kana jam bae disangka ku nyana masih gede penting ternyata geus beurang geus kapajaran nah eta teh tetep nyana wajib qada nu eta wajib bae imsak poe eta teu meunang barang dahar. Nomor kaopat alaman atorogonan al-ghuruf babana khilafuhu ayadon lantaran mendung nyana ngecek lantas bae di mah kos jadi nyana mendung kan lalai keluar kan bagala mah lalai teh jadi patokan sebab lalaina jujur baheula mah kuari barang neuleuh jelema teh jujur lalai milu teh jujur jadi aya nipu lalai ge sarua bae sebab nyampur jeung jelema tukang nipu kuat baheula mah tilok daekeun lalai magrib kaluar lain magrib kaluar mungkin jadi bisa pakai anggeran ku kolot balot tuh lalai magrib berarti bener eta kuari mah atuh cilaka mun make anggeran lalai sebab jelemana geus jadi lalai kabeh mendung lalai ke saya buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki abtatu biram seribi beres barangnya nanti ke masjid ya ke mana wajib ke masjid di setengah jam kene setengah jam kene dia pakai mendung ya mah itu lo lalai lalai gitu menipu ya Allah emang jam seberapa ya nanti bakal setengah genap Masya Allah tak etanya poe eta buka nganggap geus sore padahal encan nganggap geus magrib padahal encan setengah jam deui eta wajib qada jeung nyana datang ka magrib teu meunang lah geus kagok buka cek nya mending dahar teu meunang tetep bae teruskeun puasana ya Allah. Nomor kalima laman banalahu yaumu salasi syaban anahu min Ramadan hitungannya bahwa eta teh tanggal 30 bulan Syaban tapi ternyata horenganan eta masih kena bulan Ramadan anggapannya eta geus Id tapi ternyata Ramadan kene panas nyana buka ternyata horenganan Ramadan kene wajib qada wajib imsak poe eta. Nomor kagenepna alaman sabaqahu ma'ul madmadah kalepasannya ngalawudu barang ngalawudu ngomong sakira ieu ka jero batal anta pas ka irung teh biasana orang pandi insert sebrengkeun ieu mah kencang teh ka dieu terus batal ya teu meunang katarikan teuing tuh mantak sing hade urang dina bulan Ramadan kudu hati-hati nyisangna wuduna sing hade alitar fi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 perkara hiji wajib bukana jelema haid jelema nipas keur di bulan Ramadan haid nipas wilada wajib buka. Nomor kedua aya nu jais meunang dang jelema musafir ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang buka endek enteget teu naon atawa gering ka Karager rada eungkeut-eungkeut ye endek terus bae puasa mangga dek buka bae meunang tama kos kitu mah
nomor katilu jelema wala-wala teu wajib teu jaiz nu edan mah teu kawajiban teu kajaizan kumanyana bae edan jieunan kumanyana bae nomor kedua nomor kaopat nomor katilu muharramun haram bukana seperti jelema ngahirkeun ngodoan Ramadan tahun kamari nyana boga kodoaneun 5 datang ka Rajab can ka kodoan datang ka Rawah can ka kodoan inget kuari teh menghadapi Ramadan 5 poe deui kodoaneun 5 poe deui ta eta 5 poe deui wajib nyana puasa kodo teu meunang buka mun buka haram sebab eueuh deui poe deui waktu deui poe lamun nyana buka berarti teu kakodoan lamun teu kakodoan engke nya wajib kodo nya wajib kifarat tuhun mantep sih gade teu meunang kaseberangan teu meunang nyebrang ka Ramadan saja wajib. Kemudian bagian buka ya 4 perkara mayazamu fihil qada wal fidyah ya jelema wajib qadanya fidyah imal iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran rempan kanu sejen awewe nyusuan ieu lamun teu nyusuan anakna bakal gering berarti kan nyusuan lamun nyana nyusuan moal aya caian mun nyana teu barang dahar hambar cai susuna makanya di bulan Ramadan demi anak dahar bae supaya susuna ieu subur ta eta nyana buka engke nya wajib qada nya wajib fidyah loba tak awewe si mbak-mbak laporan bahwanya nama teu puasa lantaran nyusuan bayar fidyah doang teu qada lain kitu nya wajib qada nya wajib fidyah atawa urang keur cicing bae praktek aya jelema kakerlekan dicai titeum ieu mah ieu nah urang teh kan deuk nulungan teh kudu boga tanaga lamun urang deuk nulungan lantaran lega ieu mah ieu caina mun urang nulungan kemudian teu buka heula atuh teu kerlak duaan mantak dahar heula nya mau bukaan heula nginum heula takarak nulungan batur buka nak nulungan batur tah eta wajib qada wajib fidyah nya qada nya wajib fidyah. Nomor kedua iftar mata kiri qadain ma imkani atata ya Ramadan wa huru nomor kedua nyana buka bari ngahirkeun qada bari imkan ngalaksanakeun didinya nyana boga qadawaneun Ramadan can kakodoan kadatangan ku Ramadan deui taun ieu boga qadawaneun 10 poe Ramadan nu kamari tah lamun nyana qada mah bisa sebenarnya mah di bulan haji kene di bulan Muharram bulan Safar bulan Maulud bisa ngan ieu mah henteu bae datang ka Ramadan can kakodoan nyebrang ku ari ka dieu nya wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan wajib fidyah ngan engkene kieu lamun Ramadan itu teu kakodoan deui wajib qada tetep qadana 10 bae ngan fidyahna kulantaran 2 Ramadan 2 fidyah sapoena 2 datang ke 3 tahun qadana mah tetep 10 ngan fidyahna lantaran nyebrang 3 berarti 3 fidyah kitu beta fidyah dan nunae. Nomor kaopat lawala teu wajib qada teu wajib fidyah wa huwal majnun jelema edan nu teu ngahaja-haja edana ai kitu mah mabok ngahaja-haja tetep wajib. Dina poe ieu penting tadi ditelepon ku Habib Lutfi insyaallah cek manehna namun teu aya halangan rek milu penutupan di dieu tak disiapkeun ngan per detik ieu encan aya informasi mungkin di jalan
iya batu kumanya na Habib Lutfi jelema hese kan atena hese kumaha karep jana bae teu nyana datang nyana henteu henteu termasuk rada jelema aneh di zaman ayeuna teh ya nyana di kumaha karep nyana bae geus datang ka lapangan udara deuk naik kapal nyana embung atuh henteu lalu teh kapal-kapal nyana eta ku situ Habib Lutfi. Jadi kajelema atuh kadang-kadang gitu sabodoan ka pamajikan geus sabodoan naik kareta gitu kali. Ya, jadi di zaman ayeuna aya Habib Lutfi anu model kos itu kumaha karepnya na bae. Tetapi kuari di mana-mana aya nu saminggu nungguannya na teu kapangi-pangi. Saminggu di Medan di mana di luar nungguannya ada teka panggil kadang-kadang di Bandung teka panggil geus lae kadang-kadang datang kadinya langsung aya tah ieu hese jeung nyana padahal geus kapanggil teu naon ieulah nyana peutik tadi geus di ditu berangkat ti Pekalongan geus berangkat teman-teman nyana nelpon teh geus berangkat naik kereta geus datang kuari di Jakarta. Terus tadi bada subuh badan sare atau saudang nanya apa ya? Oh, jadi kakarak dek berangkat tiduran sawit ka dieu sajam berarti tiduran sawit ka dieu sajam ya cukup lah jam 11 berarti kuari setengah 10 lewat kuari kakarak dek berangkat. Jadi orang alhamdulillahirabbil alamin lamun manehanana datang kuneuleuh na geges alhamdulillahirabbil alamin sebabnya nama bejana sering jasa ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi di antara anangan nyerat telok bebejangan pernah carita ka hiji Habib anu deket jeung nyana sering ngimpi kapanggih jeung Kangjeng masyaallah urang mangimpi teh kapanggih teh jeung anjing deui aya nu putih wah ieu asana wali ieu barang di deketan pocok ngimpi teh kararitu bae ya Allah ya Rabbi jasa mun masih keneh urang loba karesep tentang duniawi tentang makhluk ya kahijab lah ngimpi jeung Kangjeng Nabi mah kudu geus bersih jasa kakara masyaallah hese ya tayi urang alhamdulillah di akhir zaman aya keneh Habib nu geus cenah mah geus teu mikiran dunia teu mikiran naon kadang-kadang dibere sedekah terima dibikeunna dibere sedekah dibikeun geus cenah mah teu mikiran naon kumaha nyana bae ongkos ge ta ongkos mun dikari di ongkosan berangkat dari ongkosan teu cek jeung ongkos geus hese cenah mah kadang-kadang boga pake ka Malaysia pake ka mana iya di akhir zaman aya hiji Habib Lutfi bin Yahya saguru jeung bapak kolot kaula Ki Agrab di Benda Krep jadi waktu Abah Agrab di Benda rada kolot nyana budak jadi sok bareng di imah entak barang dongeng teh nyana masyaallah renganan saguru jeung Abah Cangkung Abah Agrab jadi berarti bapak kolot ti ibu tuh ya masantren di Benda Krep di Kiai kitu bapana Ki Zaini Ki Kaokab tah didinya nyana saguru jeung Habib Lutfi budak tapi cenah Habib Lutfi mah kos lain Habib keur di pondok nage ngaji henteu gegedeun teu hahabibeuh biasa nya wayah mawaan cai wayah kasawah baheulana waktu di bendana saeutik didongengkeun supaya nyaho kabelah dieuna terus Abah maka sempur tah barang disempur ieu Habib Lutfi mah terus bae di dinya datangkan dibere ilmu thariqah jadi ilmu thariqahna nyana ti Benda Qadiriyah wan Naqsabandiyah boga guru deui nyana urang Jawa Tengah ajam guruna lain Habib jadi guru nu kaduana guru hakikatna orang ajam orang biasa lain Habib kabelah dieuna aya deui guruna nu Habib deui jadi guru aslina
benda kerep kikaukap. Nomor kedua orang ajami ahwal cara urang kieu. Jadi tawadu kan berarti biasanya kan Habib embung ka guru ka ahwal teh embung ngama mumbai Habib embung kan ka ahwal Habib takabur mah iya Habib takabur embung kan bukan Habib enggak mau teh jah Habib Lutfi mah biasa kalain Habib ngomong guru tak ka ahwal dan nama guru karena itu luhur ilmu hakikatna di guruan ku Habib Lutfi ngantak guru dah disanjung-sanjung bae ku cenah ahwal lain Habib nu selanjutnya kakarak boga guru deui Habib biasa baheula ngaji nya mentok pinter jaro ngaji da ulah coba-coba alatna jago pikihna jago Habib Lutfi bekos urang ki lamun kaberan kapanggih atuh biasa bae jangan hese kapanggihna geus ente lantaran hese kapanggih jeung Habib Lutfi neangan bae nu ngaran Lutfi di mana bae wah iya mana ieu cak Lutfi teh kurang aing hese kapanggih jeung Habib Lutfi siapa Lutfi sia tak gitu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sambil nungguan Habib Lutfi kakarak berangkat jam sabaraha datang nanya tetap kurang tungguan we bil barokah sama ngakadina gini ngadoa dongeng ngadoa paling ngomong saya kumanya bae deui kumanya bae nya ngomong datang ke jam 2 tungguan guys ana mah aing nyaho pernah datang ke jam 3 teu salat ulah salat guys kumanya bae guys hese jarak itu kuari kerese lain lalaga hese jasa Masya Allah jadi diangkat ketua toriko se Indonesia kualitas ketua toriko se Indonesia nyana lamun geus caritakeun toriko jana bagus di luar kepala toriko Tijaniyah toriko Utsmaniyah toriko Ghazaliyah toriko kitu Satoriyah toriko geus di luar kepala nyana nya menyaritakeun toriko bintang-bintang toriko dunia nyana nyahoeun nu aya di Makkah, nu aya di Mesir, nu aya di Yordan, nu aya di Irak, nu aya di Iran, nu aya di Maroko, nu nyana nyahoeun. Geus hese teh di luar pemikiran urang mun nyana nyaritakeun jelema-jelema luhur di Amerika di mana nyana nyaho. Ilah Habib Lutfi teh dadak ge. Nah, tungguan. Oh cenah kieu lapar. Geus kajian payah di dieu geus. Ayo beri dulu kepala malah lapar mah sebab tukang uduk tadi geus beak kupat beak jaba di imah geus bawa dobel baca lapar gede wae nah iyalah urang nyaritakeun tentang puasa Nawawi keur ngebahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadian lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon gara-garana deuk nyita kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh kene cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian kuku mage ieu dek aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu pakai jubah aing ya pakai geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong biasa sia atunya nah pohara jasa Masya Allah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai atuh diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana seuring bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon jangan lagi pot-potan dengan Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek jadi teh saja bae lanan terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada
aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai beh teladan. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae Bahtul Masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil. Nyana nyeuleuh terus. Cak hadapna aing bisa naon atuh ieu. Tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi. Dijampean. Masya Allah, eta ngomong bahasa Arab, masalah bisa kabeh. Waktu kabeh gideg bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu. Tuh pohara. Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna. Hadamna eta lain lalagaan. Heuh, pohara jasa. Barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid-masjid darariu kabeh aya nu nyaho. Nawawi mah lain eta ieu. Watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli. Saya kalau zaman asli tuh, cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi koski atuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kajahoan ya sarieu kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Eta teh kan di masjid contoh. Kan di masjid haram kapiting, halal rajungan, ngan contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil, kapiting bos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu, cokot set, ieu kapiting. Ditinggalkeun tah ieu rajungan, tah ieu kapiting juga keluar Ki Holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama un bisa ngomong. Si Holil kun bisa nama cenah eta. Dikelek timbul rajungan, timbul. Lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh. Bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nyana boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa. Ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan. Iki ya Allah, ya kabeh ge kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu disokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah, ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Wah, kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa di awak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot dia di beuteung. Kadu. Iya, ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa Pak. Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana.
Coba cek jana aing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar we ge moal getihan bisa. Bisa tawa lain kudu kos kitu teh mah. Kudu puasa lillahi ta'ala. Masyaallah nah. Iyalah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan dia dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Quranul Karim. Ketika urang keluar ti Al-Quranul Karim kuari mamual nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim rasakeun engke di akhirat. Rasakan ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa salasina lailah ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 peting teh maksudna nu kallimuhu indan ti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa ieu Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihi lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susun ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa masyaallah madak tita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe 40 peting kuari magis 40 poe 40 peting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji minum sasiripit sepoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh ieu orang Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang nyieun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia
wasrobu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakan asa ulama mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlig karung goni ya kerjasian datang kata rawai ke kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam itu kuatnya sahabat teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu aing eta mah benang Lailatul Qadar tah puasa sah-sah bae tah betul syariat ya tapi ketika urang dek make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus dek aing awas sia lamun dek aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peuting bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah tuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk dek Allah ketika jara geus usul dek opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi halal pancada bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrobu wala tusrifu ketika dek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang kene dak euy aya kene roti aya kene dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah deka Allah apa lain deka Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul mah dahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teh nabek beda jalurna itu masyaallah nah ieu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cak Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cak Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia
fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadilah 40 poe. Ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek mukalama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Make syarat puasa heula. Jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar. Syarat puasa heula, puasana puasa khusus. Kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar, intip ku sia di Gunung Karang. Datang ka pagi bae ke moal, pindah sia ka Gunung Santri, paling kapanggih jeung tukang sao sia. Pindah kuari ka Banten, kowo di Banten mambal aya tukang sao malulu. Mal bisa, yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid, sanajan di haram ge lain. Jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar, loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip. Loba jelema nu kapanggih geus teu menang bebeja. Brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina. Nu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah. Nu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon. Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebabnya nama manggihan. Terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kamari ge orang Cilongok. Orang Cilongok ieu beneran nih mah. Beneran nih mah. Nyana bangun bunga heun jasa. Gugula ditanya, "Sia bunga apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar?" Jasa kana. Di mana? Di Puri. Sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri. Jam sabaraha? Tadi jam 5 boloon mah budak. Kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar, taman Naharul Qadar. Aduh, ampun, cak ada geulis jasa teh Lailatul Qadar meureunana. Maksudnya sih eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai. Oh, meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai. Di Puri kapanggih jeung ngagenyai. Goblok teh jelema. Beta orang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain. Malah aya orang Cilongok mah kos kitu moal. Malah bejakeun ku aing mah pokona. Teh Kangjeng Nabi Musa dek mukalama jeung Gusti Allah syarat puasa heula. Bersihan beteung, bersihan kolbu, geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat. Wa qala Musa li akhi Harun, kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon? Kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek mukalama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat. Kula teh bakal dipanggil berangkat, berarti kan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha. Maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanannya kade. Di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin. Lamun pamerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah. Lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta.
lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjudian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran panjana kurang mege tak eta teh geus akur pemerintah teu ngayakeun gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirano siratu Malik cenah teu nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadi nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha tahun sia hirup di alam dunia ieu eta tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia ngali bejakeun ku aing ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah ente ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi perzinahan ente hasil sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngabrantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya yang jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere geus saeutik haji sia pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu iya bang wasidi enggak di itu ayah bener cak Gusti Allah malaikat haji uji salametkeun mantap jasa aing geus mantap jasa geus lah geus eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha teuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teuing nya anjeun teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an
aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah, dijadikanlah mata pelajaran, kemudian dijadikan gitu ujian. Kuari kapan dikritik ke pemerintah? Tuh masalah tuh urusannya anak mah. Di Banten, salah satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu. Di mana cenah kieu Banten aing teh nyaho. Bukan kos gitu bae tah. Eta kan dikritik kurang ngedirikeun secara praktis. Pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim, negara Pancasila, demokrasi. Ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis, sakadar ngabahas kos gitulah Al-Qur'an. Ja ieu mah jang nyanakeun keneh, ja pemerintah ge agama nama Islam. Bupati mau ditanya agama mana? Weh, sama suruh saya turun Habib. Ya tuh neng gelis ge Islam saya. Wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati. Apun eta si neng deui bae. Neng deui bae eta. Eta ku poloan urang Pandeglang. Nu dipilih neng deui bae. Eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulah mah sakadar caritakeun doa. Buat tinggi dia gak mau nasi neng, gue lagi milih. Iya. Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan, kurang tinggal bersihan bagi hese jasa. Kurang mah kadang-kadang teh, lamun kurang-kurang nama kos si anu katu kos. Cakatin, naon mikiran batur sorangan besi ka Allah. Si anu mah katu, naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah. Kakarak rada-rada tenang pikiran di akhirat bah mungkin mikiran batur baik ku sorangan tanggung jawabnya lah batur di keluar sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah sorangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan. Nah wa qala Musa li akhihi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ukhluk nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabis sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge sarua bae. Mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti. Ai adi rek berangkat ba iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah urusan umat. Nah ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab.